اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji urang panjatkeun ka Gusti Allah anu maha suci, sholawat urang curahkeun kaharibaan alam Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabiin, atba tabiin ila yaumil qiyamah. Nu mulia para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah kumpul kabeh kiai. Anu kiai asli aya, kiai gadungan aya. Pasti geus arapal jamaah di dieu mun ngomongkeun Kiai Haji Jamal asli kiai apa lain? Kiai Haji Pudoli asli apa lain? Kiai Haji Supendi. Komplit kiai, alhamdulillah pejabat ya di dia aya hadir. Nu asli aya, nu gadungan gaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moal kebal kaula lantaran ayeuna jam geus menunjukkeun jam hampir jam 1. Geus beres ngomongkeun Isra Mi'raj. Lantaran aya kiai anu ceramahna kajin be aya. Aya kiai anu ngitungan duit DP be aya. Aya kiai bangunan anu keur galau di mana aya. Macem-macem teh ieu Isra Mi'raj mah kos kieu. Urang kuari karumpul di dieu mudah-mudahan kahujanan ku rahmat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu pertama ku Allah dibangun di muka bumi ieu adalah Ka'bah Baitullah. Jadi peradaban anu pertama ku Allah diayakeun ieu adalah Ka'bah Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ka'bah Baitullah 2000 tahun sameme Kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkeun ka bumi. Ka'bah Baitullah geus dicipta ku Allah Subhanahu wa taala. Iyalah cikal peradaban kehidupan manusia. Peradaban kedua anu dibangun melalui para malaikat-malaikat ialah kiblat anu kedua, yakni Baitul Muqaddas. Maka tanpa ada peradaban tidak akan ada kehidupan, benar. Ialah Ka'bah Baitullah bagian daripada cikal bakal daripada peradaban kemanusiaan. Baitul Muqaddas adalah cikal bakal daripada peradaban kemanusiaan, sehingga peradaban daripada kehidupan manusia supaya nyambung antara bumi, planet bumi jeung planet langit ialah diperbaharui kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Allah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya aya peradaban.
Maka peradaban ia adalah masjid-masjid. Peradaban kehidupan masjid. Di masjid aya salat, benar, jelas. Di masjid aya ajan, jelas. Di masjid aya naon? Ajan. Masya Allah, paling kencang muadzin al istiqlaliyah anu paling terkenal Ustadz Khairuddin. Masya Allah, asana ieu kudu dipecat asana. Kencang teuing, kencang teuing. Peradaban kehidupan manusia iyalah di masjid. Masya Allah. Ndek nikah hebatnya di mana? Di masjid. Nyandung Haji Jamal di masjid. Ya Allah ya Rabbi. Maka yuk orang bangun peradaban dengan ayana pembangunan masjid. Dengan ayana pembangunan masjid, ia adalah sama dengan membangun peradaban. Mematikan kehidupan masjid sama dengan mematikan peradaban. Betul. Sahabai anu mematikan kehidupan masjid berarti mereka adalah mematikan peradaban kemanusiaan. Jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah di Masjid Al Istiqlaliyah dibangun peradaban ku Abah Sepuh. Dimulai pembangunan Masjid Al Istiqlaliyah pertama kurang lebih tahun 1990, tahun 1984. Terus peradaban Al Istiqlaliyah di Kampung Cilongok sampai dilanjut pembangunan menara pertama. Peradaban ia terus didengungkan oleh kiai muda pada saat itu, Al-Maghfurlah Kiai Haji Opan Sofwan. Maka dilanjut peradaban di Al Istiqlaliyah Kampung Cilongok. Masya Allah, guru besar kita, guru kita semua, Al-Maghfurlah Abah Uci membangun mega proyek pembangunan Masjid Al Istiqlaliyah. Benar, anu kuari kurang dirasakan anu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Maka terasalah peradaban anu sangat pahara luar biasa. Insya Allah peradaban anu dibangun ku para masai kurang dirasakan insya Allah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal fi dunya wal ulah sampai eureun sanajan Al-Maghfurlah geus teu aya, peradaban pembangunan terus berlanjut di Kampung Cilongok. Benar, insya Allah terus berlanjut di Kampung Cilongok. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Maghfurlah Abah Uci geus memberikan isyarat pada saat itu. Dipanggil para panitia, termasuk pula dipanggil masjid nu heubeul luhurna ieu leungitkeun supaya ulah 2 tingkat. Geus memberikan isyarat pada saat itu. Tah ieu teh kan lain saala kadar leungitkeun berarti lanjutkan pembangunan di bumi Al Istiqlaliyah. Jelas. Maka insya Allah kami masyarakat Kampung Cilongok akan melanjutkan mega proyek anu dibangun ku para masai. Insya Allah iya bakal berlanjut membangun tempat toren di basement anu ayeuna cuman 7 toren. Setiap aya acara seperti kieu ieu kakurangan cai. Maka dengan ayana pembangunan toren insya Allah memuat 30 toren. Setelah itu terus akan membangun atas masjid lama Al Istiqlaliyah anu geus aya isyarahna kudu dijieun seperti ieu teh Banten lama. Maka insya Allah seluruh masyarakat Cilongok dan sekitarnya ia ikut andil dalam pembangunan ia. Amin ya Allah ya Rabbal. Supaya ulah ayat kematian
daripada peradaban kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka panitia bari urang siapkan supaya urang persiapan jang pembangunan masjid, kelanjutan daripada para pejuang-pejuang Islam pembangunan masjid-masjid. Baheula begitu diturunkan Kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi, maka perintah pertama, hai Adam, rehabilitas daripada Ka'bah Baitullah, direhablah ku Kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam. Muncul Kangjeng Nabi Allah Sis alaihissalam, kembali Kangjeng Nabi Allah Sis membangun Ka'bah Baitullah untuk merapikan sampai hancur Ka'bah Baitullah diterjang badai di zaman Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maka setelah menghilang sementara Ka'bah Baitullah, kembali bayi mungil lahir di negeri Babylon, anu kelahirannya sangat dinanti oleh seluruh masyarakat dunia, ialah Al-Khalil Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kembali diperintah oleh Allah memotori pembangunan daripada Ka'bah Baitullah. Alhamdulillah, maka seluruh masyarakat anu pernah membangun masjid-masjid di kampung-kampungna masing-masing, termasuk di kampung Cilongok nu membangun Masjid Al-Istiqlaliyah, insya Allah kita berjumpa dengan bapak moyang kita Nabi Adam, tidak kita moal aya isin, tidak akan pernah malu terhadap Kangjeng Nabi Allah Adam. Betul. Wahai Adam, kau dulu pernah merehab Ka'bah Baitullah, kami pun masyarakat Cilongok membangun Masjid Al-Istiqlaliyah. Benar. Wahai kau Kangjeng Nabi Allah Ibrahim, kau dulu membangun Ka'bah Baitullah, kami pun masyarakat Cilongok membangun Masjid Al-Istiqlaliyah. Tinggal Haji Pendi bengegel curug di Al-Istiqlaliyah eueuh, di Masjid Pondok Hasbunallah eueuh, asana kasih si Haji Pendi mah pasti. Ya Allah ya Rabbi. Maka yuk supaya urang kabehan ulah isin kapanggih jeung Nabi Adam, kapanggih jeung Kangjeng Nabi Allah Ibrahim, termasuk kang kapanggih jeung Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun kabeh jiwa raga urang untuk kembali membangun peradaban, untuk memajukan syiar-syiar agama Islam dengan ayana masjid-masjid. Benar. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh. Ayat Kiai Zaid ya, pohara ibadah luar biasa, pohara ilmuna, pohara ngajina, ngan henteu dibuka ku Allah tiap kamazihana, sehingga biasa-biasa be dianggap henteu istimewa, sederhana be sugan aya nu muncul ieu teh, sehingga kadenge kabeja henteu biasa be. Ayam Mang Kiai Bakar standar be ngajina, tapi laju viral. Lain spiral disoroti berbagai ieu ngaranna maziah kos kitu teh, sehingga pandangan zohir orang luar biasa hebatan Kiai Bakar, poharaan Kiai Bakar, padahal mah Kiai Zaid ieu terpendam nu nyaho, padahal di sisi Gusti Allah mah ieu luhur makomna. Tuh aya anu kitu ieu teh. Aya deui Kiai Haji Supendi AF. Kiai na bage nang maling anu ngaran. Iya macam-macam. Ta ieu lah al-mazaya la taqtadil afdaliyah. Al-mazaya kaistimewaan henteu bisa ngelehkeun kana kaabdolan, kapadilahan, kautamaan, katinggian makom seseorang walaupun henteu dibere maziah ku Gusti Allah. Ya alhamdulillah.
asa kanyana atuh. Ya Allah ya Rabb Gusti tuh katakan geus bae urang mah hayuh bae husnuzon ka para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Ieu maziah nang pamere Gusti Allah, kaabdolan nang pamere Gusti Allah. Aya nu dibere nya abdol luhur makom nya maziah na pohara atuh puguh aya tam. Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz dibere kaabdoliahan makom luhur Gausul A'zam. Ieu teh geus hese di makom kawalian paling tertinggi. Maziah sahan teu nyaho istimewanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz tah eta mangarangkep eta mah. Tuh Kangjeng Nabi Allah Daud alaihissalam dibere kaafdoliahan sangat, tapi dina maziah mah eleh ku anak ku Kangjeng Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maziah terus gitu, tapi tetap sakumaha maziah Kangjeng Nabi Allah Sulaiman ieu kana kaabdoliahan Kangjeng Nabi Daud mah atuh henteu bisa ngudang. Al mazaya la taqtadil afdoliyah. Nabi Sulaiman teh dibere maziahna bisa ngomong jeung manuk. Lamun Haji Pendi bisa ngomong jeung manuk jadi tukang manuk asal. Salaya manuk kibar digerokeun dijual. Salaya manuk kibar digerokeun atuh bloon tah mah. Bisa ngobrol ke jeung lauk, ngobrol jeung tatangkala. Laju lain saala kadar binatang teh manuk doang. Berbagai binatang, hatta binatang paling leutik ieu simeut atawa sireum. Jeung simeut kisah Nabi Sulaiman ngobrol jeung simeut, belalang. Jeung sireum, Masya Allah ngobrol jeung sireum. Haji Pendi mah ngobrol jeung sireum atuh geus langsung dibawa ka grogol. Edan berarti tuh. Geus karuhan bangsa manusia, geus karuhan ieu teh bangsa jin. Iyalah termasuk Nuh haliber, pabe binatang nu bisa hiber. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wa tayr fahum yuzaun. Masya Allah, terhimpun untuk keistimewaan Kangjeng Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tentara-tentara Nabi Allah Sulaiman di bagian manusia minal jinni wal insi, bagian manusia bagian jin, termasuk binatang nu bari sahala liber. Papatong tarunduk kabeh ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya Allah, pahum yuzaun, dihimpun terhimpun kabeh. Istimewa Kangjeng Nabi Sulaiman. Berangkat dina hiji waktu seluruh tentara Nabi Sulaiman, manusiana jinna, terus pangharepan jin anu bukna putih. Atuh aya jin nu bukna putih, halisna putih aya. Atuh di kalangan manusia ge aya maksudna. Akur tah jeung jin. Ya Allah, Gusti nu agung. Terus bae laleumpang Nabi Sulaiman teh berangkat sekitar 3 mil deui ieu ka wilayah kerajaan Sireum. Terus pe kadenge ku raja Sireum teh kadenge pergerakan langkah ieu teh langkah Nabi Allah Sulaiman jeung seluruh tentarana lengkahna kadenge plek-plek masih 3 mile keneh.
ieu teh masih sebuah kilo kene kadenge ku sireum ku rajana langsung pidato raja sireum di seluruh rakyat sireum parah itu ya Allah biasa make saudara-saudara ngan eueuh nu ngamplopan eueuh rajanya nama ya ayyuhan nam udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yasurun. Wahai seluruh tentara, wahai seluruh rakyat sireum arasup kabeh ka imah ulah aya anu nongkrong di jalan komo bari ngararopi ngarokomo ulah cak sireum teh kumaha mun bakar-bakar jago ulah heulana geus kabeh asup ka jero imah udkhulu masakinakum nu imah anu ieu teh di jero taneuh hayu ararasup kabeh nu ba masing-masing ka imahna ulah aya nu berkeliaran sebab ulah sampai langkah gontai Sulaiman jeung seluruh tentarana ieu menghancurkeun perumahan urang menghancurkeun ieu diri urang beusi katijak cak urang bisi katijak lantaran urang mah jelema leutik Sulaiman mah jelema gede jeung tentara-tentarana nyana plak 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 urang katararija kan bahaya wah umlayas urut nyana panteu nyaho ka urang satira sireum ya. Tuh hebat nabi ieu teh sireum mah hebat saking ku karunya-karunyana ka rakyat ieu asli nyana mah ngomongkeun teh asup ka jero jang penyelamatan bener cenah mah sugantah raja sireum teh namlah ieu salah satu binatang dunia nu bakal diasupkeun ka sorga ku Allah Subhanahu wa taala teh raja sireum nu pernah berhubungan jeung Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya Allah ya Rabbi aya 10 binatang dunia anu bakal diasupkeun ka sorga di antarana sireum ieu ka sorga lamun Haji Pendi henteu ka sorga eleh ku sireum berarti wajarlah ka neraka wajar bloon aya bae ya Allah ya Rabbi kamari nu dicaritakeun teh anjing ashabul kahfi salah satu binatang dunia anu bakal asup ka sorga iyalah 6 lah kangjeng Nabi Allah Sulaiman anu bakal asup ka sorga Allah Subhanahu binatang dunia. Adapun di luar daripada eta ieu moal aya nu ka neraka moal aya nu ka sorga binatang moal aya nu ka sorga moal aya nu ka neraka tengah-tengah geus bisa geusna kabeh dihudagkeun kabeh timulai kebo pangheulaan datang kebo pangpanderian embe pangheulaan sampai embe pangpanderian kabeh binatang diudangkeun saenggeusna diudangkeun jangan naon jangan meningalikeun ka maha adilan Allah Subhanahu wa taala geus beres kabeh kuni turoba jadilah wahai para binatang-binatang tanah kembali ngagunduk tanah iya tampe geus beja da eueuh nu ka sorga eueuh nu ka neraka jara di tanah deui kiai eta engke tanahna dikamanakeun ulah nanya kos kitu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala waduh geus urusan Gusti Allah ieu mah pan pikiran Haji Pendi pake nyurug begitu geus urugeun eueuh ditu geus tah ieu sing ade saat eta lah ketika terjadi jelema kafir neuleuh binatang dijadikeun taneuh deui ieu sarua nyana ngadoa minta ka Allah kuni turoba jadikanlah kami ieu teh taneuh jadi teukeun taneuh kos embe kos kotok kos bebek hayang jadi binatang tetep teu bisa wayah ngojai di neraka ya Allah teh ieu istimewa namlah kangjeng Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ararasup kabeh istimewa jelas indah kerajaan sireum indah damai sangat kunaon rajana bijaksana jasa raja
Masya Allah, makmur sejahtera sireum teh lantaran boga raja nak teh ieu bener-bener adil. Raja sireum adil. Pidato raja sireum teh pariksaan rakyat orang beusi aya nu lapar. Tat atuh teu sambarangan mantak raja sireum ieu dikargakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh sangat boga kabijaksanaan, sangat boga keadilan anu sangat parah. Kontrol rakyat-rakyat beusi aya anu lapar. Wara luar biasa ya Allah. Atau dipariksaan itu teh sireum kan macam-macam sireum aya nu gude, sireum teh nu koneng, aya nu hideung kulitna tapi aya buluna putih. Maksudna sireum macam-macam bentuk sireum teh. Terus geus kajeun lah cak rajana teh nu kos kitu mah tah kajeun tos kitu pae kajeun. Sireum atuh damai eta teh. Sireum setianya nama sarua teh sangat setia. Lamun cak ieu teh rajana teh sia bagian teh nyaran apakah nyaran usaha nyaran usaha we teh sireum usaha we. Terus ke mawaan kadaharan sesuai jeung tugasna eta lah. Terus ayo nyaran eta simet gotong gonyana simet ya. Terus betilok aya nu nongkrong di kafe tilok sireum mah tilok korupsi waktu tilok rapih luar biasa. Lamun ku ieu teh ratu, nah ku ratuna diperintahkeun kita ngabangun ieu teh khusus we cenah anu ngabangun betilok usaha ngabangun we cenah. Terus ieu teh aya anu ditugaskeun eta teh tita ngabaturan ratu we. Atuh khusus we cenah ngabaturan ratu. Nyiaran eta henteu nya nama nyiaranan karena napakah ngabangun teu ngusapan ratu be. Ratu nabi kang pan. Tuh teu haram sireum ieu mah. Ieu mah pikiranna hese. Ya waktu nyaritakeun sireum bisa haram. Aya atuh tilok aya sireum ngondang aya naon reum endek nikahkeun anak kula tilok aya ya Allah. Tuh jadikan damai ngabogaan ieu teh ya nya nama sireum ieu ngabogaan kejiwaan arsitektur. Mantakan bangunan-bangunan imahna ge bagus di jerona. Terus sangat luar biasa. Ya Allah, ieu sireum. Mantakan lamun hayang urang salamat atuturkeun bicara sireum. Cara sireum we eta kiai pan sireum teh sok lalumpangan. Bengke kapan hijieun babaturanna. Begitu kan? Pasamprog kita kuali kan gitu tah. Ta ieu baheula ieu kerja Nabi Sulaiman kan ya baheula. Terus be pan ieu harita waktu keur dibawa ieu naon karena ieu mah lamun sireum lain zaman Nabi sejaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh kan teu meunang aya nu hubungan di kapal. Teu meunang aya nu hubungan di kapal. Maka ieu teh ya aya lah kejadian tah hubungan ieu teh anjing laporan ka Nabi Sulaiman anu ngalaporkeun teh ucing eta teh maksudna geus lamun aya nu kajadian kos kitu ulah sok loba omong. Akhirna anjing disiksa melalui mun hubungan nyantel nya nama angel di mobil di kapal baheula jabada Nabi tah pantakan anjing mah pan nyantel deh gitu laju lantaran ucing ngabejakeun rahasia mantak nyana kabuka be rahasia lamun kawin nyana jojoakan be nyaho kabeh atuh tes be lamun sireum eta teh ya
supaya aman dipotong sapotong tek be ditunda laju urut nundana kapohoan urut nundana ieu tek be bantak asal kapanggih beta sireum jeung sireum teh ya lain sasalaman eta nanyakeun geus kapanggih encan we eta 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 jadi saking ku penting-pentingna teh eta mata eta jadi datang ka kuari teh terus be ditanyakeun geus aya encan geus kitu ari nu haji pedi betul anu nanyakeun lah ya Allah terus be ngabogaan sejarah anu sangat parah ieu sireum jadikan indah di kahirupan sireum teh sangat luar biasa lobangna nya namanya hiji be kadinya be geus lain cara imah haji pendi ya kan di hareup aya di tu gigir aya di tang aya serbaleuk ngan ieu imahna teh bener di hareupna aya lawangan di gigir aya lawangan di tukang aya lawangan ngan loba kandang kotokan tah cak haji pendi teh ya ieu nyana sumpah demi Allah aing moal asup ka imah lewat lawang ieu nu ditunjuk ku haji pendi teh lewat lawang tukang ya kan demi Allah aing moal asup ka imah aing lewat lawang tukang barang menang saminggu eta lawang teh kusena dibongkar set dipindahkeun ka hareup kusen lawang tuh diganti nu di tukang kuari di kahareup kuari kan haji pendi teh ya ieu asup ka imah teh kan lewat hareup ya kan lewat hareup harita akan sumpah demi Allah aing moal asup ka imah lewat lawang tukang otomatis kan haji pendi asup ka imah teh lewat gigir lewat hareup lewat gigir henteu lewat tukang kunaon haji pendi beusina rajang sumpah lah kan kudu bayar kiparat jadi teu lewat tukang henteu kunaon nang saminggu eta lawang teh kusen nu tukang dipindahkeun ka hareup ku ari haji pendi asup ka jalur imah lewat jalan hareup be ngan eta lewat kusen urut di tukang teh tah ieu kira-kira ieu ngalanggar sumpah teh haji pendi ari lewatna mah lewat hareup ngan kusena eta kusen nu di tukang nyaho ieu mah nyana nu mindahkeun pan ieu nu mindahkeun ge haji pendi keneh demi Allah aing moal asup ka imah aing lewat lawang tukang jadi otomatis kan menghindar pelanggaran ka gigir ka hareup ka gigir tilo ka tukang kunaon eta lawang dibobok nu tukang dipindahkeun ka hareup kusen kuari teh ya kuculuk be lewat hareup nama ngan ieu kusen lawang tukang waduh eta haji pendi ku isang daya bae walau halapala yadhuluha min jalbabi cak haji pendi demi Allah aing moal asup ka imah ieu lewat lawang tukang kunaon panuzia atawa panazaa ku haji pendi dicoplokeun kusena teh dicoplokeun kemudian wana soba dipasangkeun ku haji pendi dipasangkeun ka hareup begitu dipasangkeun ka hareup teh tapi mau dieun akhor mina kemudian haji pendi asuplah kadinya kalawang hareup anu kuari aya kusenan kusen urang lawan tukang lam yahnas bisani ieu henteu kaasupkeun kana narajang sumpah menang bebas eueuh masalah kunaon anu mantak menang lantaran hamlan lil yamin alal manfaz dunal mansub
sebab sumpahna Haji Pendi tia ieu adalah maksudna kabobolong tukang dunal mansub lain kusen nu dipasang. Adapun kusen mah bebas dek dikamamanakeun ge endek kagigir dek kahareup anu dimaksudnya kan bobolongna. Jadi ulah lewat tuh tukang. Adapun lewat hareup eueuh masalah bebas. Tapi pagom cak sakaol mah narajang bae. Kunaon pan waktu keur sumpah teh ya Haji Pendi demi Allah aing moal asup lewat tawang ieu kusen ngajogrok da di dinya. Kusen. Jadi begitu kusen dipindahkeun ka hareup, kusen lawang teh ieu Haji Pendi kan asup tak ka lawang hareup. Engke ku kusen teh euy sia ka mana? Pan ieu aya aing. Ih. Tangke kusen teh cak kusen bayar sia 10 liter. Tah ieu cak sakaole tingan heulanan ieu di dieu mah lambyahnas henteu narajang sumpah eueuh masalah. Wah cak Haji Pendi kumaha lamun aing asup ka tukang ieu teh ieu geus kusenan ieu ku ari mah bolong be wayahna subil awal pil asoh ieu kasupkeun kana narajang sumpah. Tapi cak sakaol deui mah ieu goer asoh ngomongkeun henteu narajang da kusena geus eueuh ku ari mah. Tuh ieu ribet ieu geus mah barang mah nyeuturkeun ieu beulana. Lamun Haji Pendi lewat na ka hareup sanajan aya kusen tukangan ieu tetep henteu narajang. Kuari lamun lewat tukang sanajan geus eueuh ka kusenan ieu kaasupkeun kana narajang sumpah karena anu dimaksud lubangna bobolongna anu jalur ka imah lewat tuh demi Allah aing moal ieu teh asup ka imah lewat lawang tukang eta nu dimaksudna. Tuh walau halafa la yadhulu baitan hanasa bikulli baitin. Teu puguh be eta mah Haji Pendi kecemel ngomong teh kecemel teh iseng berarti kan iseng lantaran nyenan nungguan karung eueuh nu meuli-meuli ti isuk datang ka sore terus benyameun tah kecemel ngomong demi Allah aing moal asup ka imah teu ngomongkeun imah nu mana-manana demi Allah aing moal asup ka imah. Atuh Haji Pendi lajuna ulin ka imah Haji Rusdi blus asup ka imah Haji Rusdi ngalanggar eta ngaranna. Sebab pan imah mah umum. Demi Allah aing moal asup ka imah, endek imah Haji Pendi tah, endek imah Haji Rusdi tah, endek imah ka Haji Agus tah, ih tatep be ieu tia kaasupkeun kana malanggar sumpah. Kabeneran aya bangunan ieu teh ieu bangunan baheula sok sebutkeun perumahan imah eta mah. Beula mah ieu teh ieu kan aya ieu naon ngaranna saluran cai kemudian beula mah tah ayalah pusatna laju dibangun teh gedung irigasi kemudian dibangun gedung beula mah di dieu nyebutna gedong eta be asup tadinya tetep eta ngalanggar sumpah keneh urang nyebutna imah keneh kos kitu ge tuh celek be mantakan di dieu tah mintinin laju cak Haji Pendi waduh kukuluyuran we tah Haji Pendi teh ye jajan lamun asup ka imah kan ngalanggar sumpah aya nyolio tuh ngon nyeunan bata bepat eta teh sarua ditumpuk asup ka liok kadinya eta ge pan di liok ge liok budak gua diasan mau nyawa liok ya seni lihat teh enggon nyieun bata be kan di dinya ge eta ke anu nyeunan bata ge cara ricing di dinya
caricing dirinya teh imah keneh tage asuplah Haji Pendi teh kadinya tah ka imah liyo anu bataatah disusun-susun ieu sarua bah wajib bayar kibarat. Ya Allah ieu ngajarin teu ajar atawa aya imah kayu geus puguh teh imah kayu atawa asup Haji Pendi sup be ieu ka saung set be anu geus kasebut eta ge imahan keneh ieu ge ngalanggar sumpah keneh tah ieu segede barang lah cak Haji Pendi aing mah dek kos kieu mah dek HS di hutan be jeung maung begitu teh beda tah pernah digegel ku maung henteu CS mah jeung maung mah lompat nya teh cak Haji Pendi maningan jeung orai we aing mah geus be HS ngahiji jeung orai kadut teh orai koros lantaran akur cak nya teh jeung aing barang hakana hari orai koros mah panaon be gabrus nya mah terus be di hakanan mentakan nyana akur ieu ge naon be geus pokona menggeus asal aya kadaharan nu saha be dihakan be nyana ngomongna boga Allah teu belon tah mah tah barang di tengah leuweung teh ya ji kan ieu saha nu keur camping aya kemah asuplah ka dieu ka kemah anu keur camping di jero leuweung ka asupkeun ngalanggar sumpah keneh eta ge ibah keneh bagian daripada imah. Jadi eta teh ya kemah teh kan imah keneh. Maka ieu kaasupkeun kana ieu termasuk ngalanggar sumpah. Au khimatin. Waduh, cak Haji Pendi teh ieu ku barabe amat. Lah ieu mah deuk HS di masjid be lajuna. Sup ka masjid tak kumaha lamun asup ka masjid kaasupkeun ka ngalanggar atawa henteu wala yahnasu bi masjidin wala henteu kaasupkeun kana ngalanggar sumpah Haji Pendi lamun asup ka masjid karena masjid mah henteu kasebut imah. Aduh cak Haji Pendi teh ieu mules amat beuteung sup asuplah ka WC umum geus beres biceun aing lamun asup ka imah ngalanggar sumpah geus belah DKS di WC emang pantes ieu jana memang beungeut WC nya mah yes di WC tah ieu asup ka WC wala yahnasu bihamamin henteu kaasupkeun kana ngalanggar sumpah lamun Mang Haji Pendi asupna ka WC umum padusan hari kitu mah asupna ka WC nu aya di jero imahna bloon tah mah ieu mah WC umum bingung cak Haji Pendi teh ieu waduh asup ka imah nu mana bae ge ngalanggar sumpah terus andahan kujluk asup ke gereja pan belon mah tah ieu sing awas ieu teh ya engke aya murtad bil kaul aya murtad bil pakli kita dina eta teh murtad bil pakli ya murtad bil pakli mah urang teboga kepentingan nanaon teboga tujuan nanaon eueuh nanaon eueuh kapasitas nanaon kucluk asuplah ka jero gereja murtad sakitu da eta ngaranna murtad bil pali sup da asup ka gereja nu teu boga kepentingan sing adawas tapi lamun ngabogaan kepentingan ieu teh para pejabat teh diasup ka gereja nya nama lantaran ieu teh masih mengayomi warga keneh eta teh teu nanaon dalam konteks berpolitik tapi tetap sing dewas dalam konteks berpolitik laju nu teu boga nanaon urang teh ujug-ujug we asup ka dieu murtad bil pali
Ieu aya murtad bil kaol, aya murtad bil pa'li. Tepugah tepugu Haji Pendi handaan sup ka gereja murtad bil pa'li eta ngaranna. Numpang salat tinggal bebeja doang. Ieu mangketa kan wajib ke bayar kiparat. Wajib henteu kaasupkeun kana ngalanggar sumpah ngan Haji Pendi eta deuk naon asup ka gereja iseng be sagala iseng eta teh hayang nyaho be ieu sing adawas ieu aya nu ngahukuman murtad bil pali ieu pagaweana tah ieu pagaweana walaupun engke urusanna ke jeung kolbu mah lain deui ieu teh ieu sing adawas aya murtad bil kaol aya murtad bil pali geus lah urang mah deuk naon lain henteu kula mah deuk ngajagaan gereja bae jadi satam atau Allah saja pendiri daik mah ta wala yahnasu bikani satin duh cak Haji Pendi teh ya aing ribad korenganan resikona gede asup ke gereja nama henteu ngalanggar kana sumpah cuman kan resikona gede lah ieu mah henteu ka gunung be ka beneran aya guha-guha asup ka jero guha di jero guha eta teh dibentuk guha tia aya enggon sarean di sajabana asup ka dinya henteu tetep walayah nasu bigori jabalin henteu kaasupkeun kana narajang sumpah lamun asup ka jero guha tuh lagi nama balangsa Haji Pendi gara-gara sumpah moal asup ka imah doang atau geus bersih Haji Pendi asup ka imah tinggal bayar kiparat henteu bembung hook tari jiwa pelit mah kos kitu jangan kajenteun awak balangsa daripada kudu ngaluarkeun harta mah ya Allah Gusti nu agung bari teh ya dina rasehatan lajuna geus belah daripada balangsa kitu mah asup ka imah bayar kiparat selesaikan geus atuh kakara Haji Pendi sup ka imah laju bayar kiparat bebas deui ku ari mah hutang atuh ngahutang mun eueuh beas atuh baju nu kamari teh baju pakaian jas waduh beak wari jeung modal-modal atuh bongan sumpah geus pokona mah tah wari Haji Pendi teh ngalamun be bari ngopi ngarokok pelecus padahal teu beuki ngarokok teu nya naman teu beuki ngarokok ngan tetep wayah ngariung mah kudu dibere rokok bae nya mah teu beuki rokok tapi jualan rokok lantaran stres kunyana teh geus be diisap seg cangnya gara-gara Haji Rusdi kunaon ngambek Haji Rusdi guys pokoknya mah aing mah demi Allah moal ieu berkunjung ka Rusdi lain ka iman guys demi Allah aing geus moal kapanggih ke jeung Haji Rusdi geus teu hayang nempo acan berarti kan saking ku henek-henekna terus lamun ngadenge aya Haji Rusdi belah ditu nyana ka di belah kaler nyana ka belah kidul mun aya ngadenge Haji Rusdi belah kulon nyana ka belah wetan papisah bae geus kos ucing jeung anjing laju ieu Haji Pendi teh diondang ku ka Haji Agus woi mantep ya geus diiming-imingi deh ku ka Haji Agus teh bahwa ieu teh mun ngariung datang ka imah aing dibere amplopna 1 juta waduh geus gejle ti heula bae di ditu tah sedangkeun Haji Rusdi geus aya di imah Haji Agus ditu geus aya ditu jadi mah geus ti heula ditu waduh cak Haji Pendi teh aing ieu endek ka imah ka Haji Agus ngan geus aya Haji Rusdian di ditu sedangkan aing sumpah demi Allah aing teu hayang kapanggih leuleuh beungeut Haji Rusdi
sedangkan kan lamun datang ka ditu pasti kapanggih pasti katepo kan tah sabodo lah hari aing teu ka ditu 1 juta leungit tah ieu kan kolkolasina kos kitu ari bangsa tukang ngariung pinarakaeun mah ji tunjak-tunjuk ka batur karasa ku sorangan ya awas aing ieu lamun berangkat ieu teh ka ditu ka imah Haji Agus pasti kapanggih ke jeung Haji Rusdi sedangkeun aing geus sumpah demi Allah aing teu hayang kapanggih neuleuh beungeut Haji Rusdi ku jengkel-jengkelna lamun teu ka ditu berarti ieu amplop 1 juta angus lah cak Haji Pendi teh geus tinggal kumaha prak-prakan bae aing mandeg berangkat bae ka ditu lah ngucuk bae aya datang ka ditu bener begitu sup ka imah Haji Agus geus keur diuk dirinya ka Haji Rusdi berarti kan ieu kapanggih ngalanggar atawa henteu tah sing adawas wala yahannasu la yadulu ala zaidin walau halapa la yadulu ala ieu teh Zaidin di dieu ganti ku Haji Pendi layat dulu ala Haji Rusdi layat dulu ala Zaidin pada khola baitan fi Zaidun wa ghairu hanasa lamun Haji Pendi ieu sub ka imah ka Haji Agus sedangkeun geus sumpah demi Allah aing moal kapanggih layat dulu jeung Haji Rusdi teh ya sedangkeun di ditu kapanggih ke jeung Haji Rusdi ieu tetep ngalanggar sumpah dibere Haji Pendi teh amplop 1 juta terus berarti kan kudu meuli beas kabeneran beasna keur mahal saleterna 100.000 sedangkan kan kudu 10 jelema saleter saurangna atuh 100.000 teh ya kan saleter 1 jutaan berarti kan 1 jutaan atuh geus beneran ieu mah barang geus dibagi-bagikeun beas langsung turun di 10.000 deui ya Allah ya Rabbi tinggal ngegel curug bae Haji Pendi nasib cak Haji Pendi teh kieu ye heueuh aing nyaho di imah ka Haji Agus teh aya Haji Rusdianan aing nganiatan bahwa aing mah berkunjung teh ieu endek nyaan be ka Haji Agus sanajan aya Haji Rusdian ge aing mah teu peduli kaya eueuh teu dianggap wae mantakan jol datanglah ka ditu terus be teu boga pikiran nyawa nama ngan diniatan moal neuleuh diniatan moal kapanggih sanajan aya di dinya teh tuh mantak wa fi qaulin inna wa adhul ala ghairi dunahu la yahnasu lamun memang ieu ku Haji Pendi diniatana moal kapanggih walaupun aya di dinya ieu mah teu kasupkeun kana narajan jadi geus bae kaya eueuh ngarokok bae Haji Pendi ari nyokot rokona mah di hareupeun Haji Rusdi ngarokok mah teh dia tanya pan nyokotan rokok ente aing menganggap eueuh geus ya blon ya Allah kumaha lamun Haji Pendi teh ya ka imah Haji Agus teu nyaho sama sakali teu nyaho aya Haji Rusdian begitu datang kadinya gok be geus keur ngarokok bae Haji Rusdi jih Haji Pendi sial, mereka aya babatok sial. Nah, jeung musuh mah ngomong ke babatok. Masya Allah, aing lamun nyaho aya sia moal ka dieu eta teh ya. Kumaha lamun teu nyaho eta teh ya. Walau jahula hudurah pahilapuhan sinasi. Eta hukumna sarua kejeng ngalanggar dina urusan kapohoan peun heulanan ye ulah waka dijawab eta mah heulanan
kuari nyende masalah ya Haji Pendi sumpah demi Allah aing moal asup ka imah ieu tia Haji Rusdi prak be menang 10 poe poho asa teu sumpah geus be asuplah ka imah Haji Rusdi ngaroko be kakarak menang 5 menit kakarak eling astagfirullahaladzim pan aing sumpah horenganan moal asup ka imah Haji ieu teh Rusdi poho ieu hilap para ulama cak sakaol ngalanggar sumpah wajib bayar kifarat cak sakaol deui henteu karena pohoan eta teh ya geus menurut kaul mu'tamad mah tetep kaasupkeun kana ngalanggar wajib bayar kifarat sanajan suka pohoan ieu ge ieu dina jahulat teh dikiaskeun ka itu mantak pakilapu hansin nasi maka ihtiraf para ulama Haji Pendi datang ke imah Haji Agus teu nyaho aya Haji Rusdi di dijah ieu aya 2 pendapat ulama cak sakaol ngalanggar sumpah cak sakaol henteu lamun make kaol do ngalanggar sumpah wajib bayar kifarat lamun make kaol nu henteu eta teh henteu wajib bayar kifarat tinggal kita doang hilapuhan sinasi teh sira Gusti jadi itu ya berarti masalah Mang Haji Pendi tia teu nyaho aya Haji Rusdi di maka Haji Agus diakurkeun hukumna kejeung masalah kapohoan sedengkeun dina urusan masalah kapohoan teh ieu ihtilaf aya 2 kaul cak sakaol ngalanggar cak sakaol henteu ieu ge pun sarua bakalna saking kumuarah-marahna jengkel Haji Rusdi teh ya aya ka Haji Agus ka Haji Pendi ka ieu ka Haji Rusdi demi Allah aing moal uluk salam ka Haji Rusdi bapau geus bebeakan teh mah Haji Pendi ieu kunaon datang ka bebeakan hendak aing kunaon atuh gariung teu meunang berkat horeg dibawa ku jana begitu ditanya di eta emang benar gitu kita Haji Pendi marah datang ke pohara bacana berkat ngomong naon justru kurang dibawa ku nyana beres Masya Allah ribut antara Haji Pendi jeung Haji Rusdi cak Haji Rusdi berkat dibawa ku Haji Pendi cak Haji Pendi berkat dibawa ku Haji Rusdi maka diperlukan aya 2 saksi di Haji Sahmad berarti diturunkan di ya Allah ya Rabb maka cak 2 saksi demi Allah kula nyaksian ternyata iya berkat dikerit kabeh ku Haji Pendi ulah kan boga pondok laju hendak nyana marah ka Haji Rusdi pos kieu bage kudu diajukan ka kehakiman geus mantakan aing teh hayang neleubeungeun teh demi Allah moal uluk salam ya Allah kuari keur karumpul di majelis di dieu sedengkeun di jero ieu teh aya Haji Rusdian torojol Haji Pendi datang assalamualaikum ya kan assalamualaikum sedengkeun di jero majelis ieu aya Haji Rusdian maka kaasupkeun kana ngalanggar atau henteu tidak demi Allah aing moal uluk salam ka Haji Rusdi kuari Haji Pendi asup ka majelis uluk salam assalamualaikum aya jamaah di jero ieu nyaho aya Haji Rusdian walau halafa la yusallimu alaihi lamun Haji Pendi sumpah demi Allah aing moal uluk salam ka Haji Rusdi pasallama ala qaumin laju Haji Pendi uluk salam ka jamaah nu aya di majelis sedengkeun wa pihim nyaho di majelis ieu aya Haji Rusdian ngan dikeretegkeun di jero hate ku Haji Pendi assalamualaikum di jero hate diomong dikeretegkeun di luar daripada Haji Rusdi waduh assalamualaikum kecuali Haji Rusdi atau diomongkeun langsung uluk salam ka dieu teh ieu di jamaah aya Haji Rusdian assalamualaikum bari diucapkeun kecuali Haji Rusdi
atawa di jero hate doang mengkecuali kedana bilabji wa biniat. Bilabji eueuh di dieu berean ta ye istisna nate ya di dieu bilabji ima diomongkeun wa biniat wa imma wa bil qalbi di jero hate doang. Aing uluk salam kecuali ka Haji Rusdi lam yahnas ieu henteu mantap narajang sumpah. Kumaha lamun dimutlakeun wa in atlaqo hanasa Haji Pendi ya eta tadi uluk salam ka jamaah ngecualikeun teu eta teh ka Haji Rusdi aing mah ngecualikeun teu ngecualikeun teu pokona mah uluk salam bae di dinya atau eta mah sedengkeun kan nyaho aya Haji Rusdi di dieu ieu kaasupkeun kana narajang sumpah. Tah sehingga deh ieu berbeda ke jeung urang ieu tengetkeun ye mantakan imam kudu pinter ge imam kudu pinter ye Haji Pendi imam maghrib salat maghrib mah eta tiapan disunahkeun jahar tak lakum dinukum usolli fardal maghribi imaman Allahu akbar lakum dinukum waliyadin Allahu akbar sami Allahu liman hamidah dik salat asar ge sarua kan sholli fardal juhri atau asri wayah ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamidah ditanya Haji Pendi eta wayah ruku gandeng takbir Allahu akbar kunaon mantak digandengkeun aing mah ngabejaan ka makmum abeh kadenge batal salat sia awas niatan beh niat ngabejaan makmum abeh ngadenge aing teh ruku Allahu akbar sarua jeung kieu cak Haji Pendi teh heuy makmum ruku salinya gitu kan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah gandeng imam niat ngabejaan makmum ieu batal salatna. Kumaha kiai lamun niat kedua gada nya niat takbir intikal nya niat ngabejaan eta mah henteu nanaon teu batal. Allahu akbar niat takbir bari niat ngabejaan sami Allahu liman hamidah eueuh masalah henteu batal. Kumaha lamun niat takbir doang atuh cakep tamah henteu mantak batal jasa. Kumaha lamun ngamutlakeun teh ya henteu niat ngabejaan teu niat takbir tapi gandeng Allahu akbar ieu pamuhtalafun fi ikhtilaf antara qaul mutaqaddimin jeung mutaakhiri cak sakaul batal cak sakaul henteu mentakan kudu pinter hiji tah atawa nu sering kapake deui imam pohon imam aturan tahiyat akhir poho asa ieu ka karakter rakaat udang deui nya teh Allahu akbar makmum pan ngabijan subhanallah komo Haji Pendi mah subhanallah terus bae tak imam teh udang bae subhanallah wah teuing tah mah teu kira-kira subhanallah kantah aya urang teh maca subhanallah ngabejaan imam ieu teh nyana kapohoan awas sarua jeung nu tadi Haji Pendi, kita tadi kunaon maca subhanallah. Gabejaan imam, bloon ta imam. Layanan tahiyat anda hancung ke dil nangtung deui mantap going dibejaan bae ngajas subhanallah. Eta mah wayahna Haji Pendi salat deui, salat nu tadi batal. Ngabejaan teu meunang. Batal. Ya Allah ya Rabb, saya awas. Kumaha lamun cak Haji Pendi teh aing mah nya niat ngabejaan nya niat maca tasbih subhanallah niat ngabejaan niat maca tas henteu batal tah mah
kumaha lamun niat maca tasbih doang atuh cakep tamah teu batal. Kumaha lamun dimutlakeun teu niat ngabejaan teu niat maca tasbih atuh eta teh ihtilaf dua pendapat. Mantakan kudu pinter ieu ngaji teh salat teh kudu pinter mun teu nyaho ilmuna atuh pan aja pendek mau ngabejaan doang niatna. Subhanallah jojong be subhanallah jojong be digebrag perlon. Kira waya salat digebrag teu iya nu paling loba jasa di urang ya nu paling loba iya teu meunang aya huruf dua huruf iya anu kaluar dua huruf lain babacaan Al-Qur'an. Nu paling loba tanah nu ngadehem keur salat tah eta kan aya suara antaus gitu ieu batal salatna ih teu deuk sakali ge tah eta batal salatna. Ya Allah ya Rabbi ieu kan loba jasa urang lamun nangguan ieu kan ieu lamun tamak karak balik deui karak nyaritakeun ieu teh ieu bab ubudiyah cai rukun wudu rukun salat pan ieu angel keneh ieu mantak kukula saeutik dicuplik ieu teh ieu ta ieu salat mun keur tengah-tengah salat ngadehem batal. Komo lamun aya ieu tia awewe liwat sweet nganclang kana raka tah Haji Pendi normal aya sweet doang batal. Tah Fatihah dina salat ya kan rukun. Fatihah ya rukun. Kemudian magol tikoro magol. Lamun didehemkeun pan ieu bakal kaluar sora engkena batal. Mun teu didehemkeun magol teu bisa maca Fatihah. Teu bisa maca Fatihah maka kakarak teu nanaon dehemkeun seuna bisa maca Fatihah jang nyalametkeun rukun. Teu nanaon tah. Kumaha lamun kieu ye? Lantaran salatna magrib pan gandeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin reg magol. Ar-Rahmanirrahim. Lah launana bisa. Maliki yaumiddin. Bisa. Ngan lamun digandengkeun mah teu bisa kudu didehemkeun. Jadi berarti ngadehemna teh ya jang nyalametkeun seuna gandengna kan sudah kuari didehemkeun wayah deui Ar-Rahman ngan didehemkeun batal salat. Jadi ieu sing ade dehem di dinya henteu bisa ngadobrak kajang nyalametkeun kasudahan teu bisa. Tah bener cakan ini gitu mentakan teu kudu ieu teh geus bae kajeun lalawanan ge nu penting kadenge ku awak sorangan kecuali magol asli teu bisa gerak maca Fatihah. Tapi lamun bisa mah lalawanan ge nah iya umi iya kan paling ge cak makmum kunaon ieu mah aing ieu macet cak makmum kunaon ieu mah aing tah ngomong ya engke kecuali aya ngomong anu henteu mantak batal lantaran makzur kakarak asup Islam. Karak asup Islam atawa imahna jauh ti para ieu santri ustad di leuweung nya nama imahna. Nah hijina jeung monyet be. Jadi teu nyaho naon. Kabeneran teguan kakarak asup Islam. Tengcun bensin. Tiluan ieu kakarak asup Islam kabeh ieu. Nah, teguan anu imam mejena keur tengah-tengah imam tek be aya cucurut liwat. Ini ada tikus. Ya kan? Ngomong aturan lagi kakak asup Islam yang tidak mualaf. Tek be ada tikus gitu. Kuari ieu tengsun nurutukan.
nya nama asup Islamna geus sareng sabulan nyaho hukumna teh bahwa keur salat teu meunang ngomong heeh lagi nya ngabejaan kateguan lagi salat si omong gitu teh lagi salat omong gitu teh tinggal si bensin hiji deui rek we oh ari kitu mah ceuk teh ngomong kan teu meunang atunya bae nya gua enggak omong kan teu ngaromong nabe geus kitu kan teh ieu nu salamat nu imam nu salamat nyana teh ketika aya beurit teh batak kucuk ada tikus nya nama pan teu nyaho hukumna bawa ngomong teu ngabatalkeun sedengkeun makzur bawa nyana teh kakarak asup Islam teu batal nyana mah tah nu tukang tah lagi sholat si omong berarti kan nyana geus nyaho hukumna kan batal tah mah laju koran nu hiji deui pan geus nyaho andan nyana ngomong deui bae nya gua enggak omong tah dua-duana makmum mah batal kabeh imam daun teh imam teh ai pra ku Haji Pendi diturutan oh aing ari imam mah teu batal ngomong aya beurit ada tikus bohong tama sia da masih aya kayak kokola saeutik masalah salat jeung pembatalana anu kapake sehari-hari nya ye leunan eta teh urang diselipkeun sebab ieu lamun ngahajakeun kana babna jauh teuing beusi kaburu Haji Pendi na pae wallahu a'lam bishawab.